Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tarumetep malarengan sadayana dulur anu di lembur baraya anu di kota ninglah syara rehat baragja milik mulus rahayu pinanggih ti Gusti Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ayeuna urang reka pasir ngirikan pakaya urang ilikan naon wae nu aneh aya di pasir. Hayu Bu curugkeun. Guys. Aya nu ngaranna disebutkeun tangkal kersem mun di urang Kuningan mah tangkal kersem itu ya menurut saya. Iya buah tah. Di tangkal kersem, buah kersem di dahar teh amis. Obat itu ubar, namun misalkan kaleresan, gini. Lamun misalkan ya di rumah teh aya nu keur gering setruk, nya amun keur gering setruk biasana ku daun kesrem anu kolot, sareng daun salam anu kolot, sareng daun sirsak anu kolot dikulub weh, gitu dikulub, caina di muhkeun diinumkeun kana gering bisa apal kan kieu caritana eta teh. Caritana meuli obat herbal keur pun ibu teh ek beli obat herbal harita teh ditinggal dina obat herbal na teh ngan aya 3 daun hargana 30.000. Daun kersem, daun salam jeung daun sirsak anu karolot digodogeun cenah hargana 30.000. Cek aing teh nya anjir di pasir ge ngayah kitu teh. Di leuweung ge ngayah ngan urang elmuna teu nyaho. Ternyata anu ku urang bayarna mah elmuna ku teu nyahona eta. Jadi geus bayar mah nyaho we elmuna teh tinggal ngalah gitu. Ya urang nyeleun ngabajak nya. Dino ditutupan suaranya. Urang nyeleun ngabajak heula Bu. Tinggal. Mun di dieu mah sawah jero teh atawa sawah anu nyumur teh disebutna genggong dan genggong. Sebutna teh sawah genggong biasana kakureb sakieu. Jero jadi kagok.
jero di dia mah. Yo. Dia bisa jero. Iya, bah dia. Oh, iya, teh. Nongkrong mah cicing wae lah. Tah gitu, jadi di urang mah nya hampir krisis petani nya di Indonesia anu sakieu suburna disebutkan krisis petani. Di lembur-lembur ayana geus ngarada kota, geus ngota barudakna teh. Barudak-barudak di umuran 25 ke handap malah aya anu males mantuan kolotna jadi petani. Makana kapara kolot-kolot anu ningali video ieu ka para sesepuh, ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sok ajaran barudakna kana tatanon sinamika cinta kana petani, sinamika cinta kana lemah caina kusabab naon? Kusababnya kieu sing teu aya tuturus, sing aya teu aya penerus. Mungkin ieu sakieu gedena, mungkin ieu leuweung sakieu higarna, sakieu hibarna leuweung mungkin bisa jadi leungit da kusabab tuturus anu ngurusna gitu. Jaga lembur, jaga tata kota, jaga leuweung, penerus sawahna gitu. Walaupun ayeuna tos teu aya nu namina ngahuma, akan tetapi kan urang tetep ningali kondisi urang sorangan bahwa sawah ge biasa lamun di bebenah jeung aya tuturusna. Walaupun ayeuna tos enggalna tos saena gitu, aya mesin traktor tadi, aya mesin bajak lamun di dieu mah ngabajak disebutna teh. Nah eta teh baheula mah meureun kumunding gitu. Dimodernkeun deui jadi enak. Jadi henteu hese gitu. Sok ayeuna mah da aya mesin. Jadi mun urang mah nya kudu kumaha deui kolot-kolot ayeuna, kudu kumaha deui sesepuh-sesepuh ayeuna bahwasana urang gitunya selaku tuturus petani, urang lembur rek saha deui gitu. Kalau waginya tahan sakieu endahna sing leungit tuturus, maksudna leungit tuturus teh leungit generasi anu ngarti kana pasawahan, anu ngarti kana tatanen. Namun teu kurang ku saha deui, walaupun teu anclub tapi kudu ngarti gitu. Kalau waginya tuh tingali karolot kira ek saha tuturusnya.
Wah, iya. Iya, tangkal bolen atau ubi jalar meureun bahasa Indonesia nama ubi nu ngarambat. Nah, bolen teh salah satu mun urang mah ubi-ubian anu memang rada lumayan hargana. Tapi cenah mah lamun ngadahar bolen teh cenah urang lembur, cenah ngadahar bolen teh kampungan. Padahal ieu lamun bolen secara tidak langsung eta teh kiriman atau orang ngirimkeun gitunya, orang ngirimkeun ke Jepang dengan harga yang tinggi. Lamun orang boledna seueur ka Jepang ka Cina, lamun boledna seueur gitu ngirimkeun tiasa tonan, tiasa babaraha ton, eta jadi duit anu gede dikirimkeun ke Jepang. Orang Jepang beuki boled teh tong sok-sokan anak kota lah, teu beuki boled geus biasaan mah dedeyeun gitu. Kayu boleh, nah aya sape, aya huwi, aya deui disebut ke naon ubi-ubian teh kentang, taleus, wah loba. Eta anu jadi ai ubi-ubian teh jadi buahna teh dina taneuh, eta disebut ubi-ubian. Ayo bari lempeng.